eta hiji pasal pi ahkamit tolaki tetep dinanetelakeun pirang-pirang hukum talak atanapi perceraian. Wahwa jeung ari itu tolak lugotan cek lugot hilul qaidi eta ngudar tali, washar'an jeung ari ngaran talak cek sara cek istilah fikih ismun eta ngaran lihilli qaidin nikahi pikeun ngudar tali pernikahan. Ieu pasal teh bade ngajelaskeun hukum talak. Talak dalil Al-Qur'ana nyaeta pidawuh Allah at-tolaku marotani. Eta dawuhan Allah dina surat Al-Baqarah pamitelepat lah. At-tolaku marotani ari talak eta aya 2. Maksad nama talak rojai anu aya 2 teh. Naon ari tolak rojai? Talak rojai teh talak hiji sinareng talak 2. Anu mana talak hiji sareng talak 2 mah bisa rujuk lamun dina jero idah keneh, dina masa idah keneh. Ta upami anu tolak katilu kalina, tolak tilu eta mah kalebet tolak bain. Tolak bain teh talak anu terputus anu teu tiasa rujuk. Si eta pamajikan nu ditolak tilu teu bisa balik deui kawin deui jeung salaki anu nalakna kecuali eta si pamajikanana teh nikah heula sareng lalaki anu lain, tuluy diceraikeun ku lalaki lain bisa dikawin deui gitu ku salaki nu pertama. Lamun talak tilu mah tak saur Allah dina Quran at-tolaku marotani ari talak teh 2. Maksad tolak 2 teh talak anu bisa rujuk. Talak hiji sinareng talak 2 eta mah bisa rujuk deui upami dina jero masa idah. Teras aya pidawuh Rasul tentang talak, laisa sayun minal halali abgodu ilallahi minat tolak. Nu hartosna teu aya hiji perkara anu halal anu paling dipikabendu ku Allah tibatan talak. Janten talak teh hukumna teh halal tapi paling dipikabendu ku Gusti Allah. Nah berarti usahakeun mah teu kenging terjadi perceraian teh kecuali aya anu matak madarat ku dilanjutkeun rumah tanggana eta mah apa boleh buat saya keneh tolak atuh ari kitu mah. Nah ari tolak teh bahasa Arab tolakun hartosna teh ngalepaskeun atanapi ngudar. Janten talak teh hartosna teh naon? Ngudar, ngalepaskeun. Matak talak cek asal bahasa mangalepaskeun we upami aya tali diudar itu tolak. Ngeun tolak cek lugot cek asal bahasa. Upami urang ngudar lancingan itu talak. Upami urang ngalepaskeun naon weh ngalepaskeun langlayangan itu talak. Ngeun talak cek asal bahasa sanes talak cek fikih.